euy. Si kakeknya bukan duit lain ke mana? Duit naon, Bah? Duit naon duit gawen di ditu. Teu rumasa. Terus masa? Teu Anu rumasa. bener. Duit naon si kakek gitu. Duit pagawe anu di ditu cenah geus dibayarkeun ka maneh. Teu teu rumasa. Dititipkeun Teu cenah. rumasa katitipan ah. Anu bener. Henteu. Nah si kakek ndeken ka maneh Si kakekna we meureunnan eta mah nuju dieu. Hah? Jail si kakekna meureunnan. Supaya Tetep si kakek mah ketenkeun ka maneh. teu rumasa. Astagfirullahaladzim tuh si kakek anyam nikah Tuh. teu masak. Pan nyaho kalakuan si kakek mah ku abah oge kitu meureunnan. Kada tak percaya we kasih kakek da ka maneh dititipkeun cenah geus dititipkeun ka si Agus. Teu rumasa. Henteu. Ulah ditirap ku maneh, awas ditirap ku maneh. Henteu Bang henteu. Bating sakoko mah jeung si kakek. Ampun aing mah nya si kakek enggak bohong kitu cat Nyebutkeun teh. sakongkol eta aki-aki ka urang Sakoko lah bener kitu lah. Henteu. Abang mah teu percayaan ka uing. Henteu. Henteu nage beda sih. Awas sial menteu teu. Aing tanyakeun ku aing ka si kakek ayeuna. Ditanyakeun teu percaya mah. Bener? Heeh. Bener? Henteu. Teu rumasa katitipan. Nah si kakek man ke aing tadi nagih kasih kakek geus dititipkeun ka si Agus cenah nya ari kumaha tuh aing ayeuna coba Heg bae da uing teu rumasa katitipan. Ngebanget banget teh si kakek teh nya. Tanyakeun deui ka si kakek ka ditu. Awas tankeun si kakek ayeuna. Jika ditu tanyakeun. Di aki eta nanyakeun duit bayaran ka aing, pogo aing teu katitipan ku si kakek na ge. Nggak percaya ka si kakek teh apan kalakuan nanti geuningan. Kaditu ngadukeun, ka dieu ngadukeun. Ulah percaya bah ka si kakek kade awas. Awas si Agus lamun aya kade di maneh awas rasakeun ti kangke ku aing. Arek di taun ka imahna ku aing di. Ojo ka imahna awas nya. Bener henteu. Aku sia lamun teu aku awas sia arek ditanyakeun ayeuna ku aing ka si kakek. Tanyakeun ku aing ka si kakek ayeuna mah. Bener. Awas sia. Hei. Ek nanyakeun duit mah kamari lu gawe di itu jeung si Agus. Duit di mana itu duit naon? Tuh kakak gawe di ditu. Nah, encan dibikeun ku si Agus. Encan. Astagfirullahaladzim pan harita keneh ge abah urang mah terang ngalila kana hutang langsung dibikeun ka si Agus da abah. Tidak dago teh datang we ka imah dipiapekeun ka si Agus. Nah, atuh si Agus tadi papanggih urang make teh dibikeun ka urang. Ditanyakeun henteu ka si Ditanyakeun geus ka si Agus. Si Agus. Ya si kakek keneh cenah duitna. Astagfirullahaladzim tanyakeun ka si Agus teh urang mah geus. Astagfirullahaladzim nah atuh si Agus jadi kitu ka urang. Teu ceug atuh si Agus. Bener kakek maneh. Hah? Teu ngabohong. Geus si Agus mah, ka si Agus mah geus diphp-keun ku urang pokona mah duit abah mah. Da urang mah geus abah tong nagih ka urang. Nah si Agus jadi kitu patuh deui nya. Abah mah modal. Teu ngerti. Tadi diinget tagi ku urang si aya di si kakek keneh jeung duit mah cenah. Teuing geus urang mah abah harita keneh geus ditaenkeun ku urang mah. Geus dikasih Aguskeun, tah keur abah, tah keur maneh geus heueuh ceuk si Agus. Nah atuh make dititipkeun ke batu tak kakek maneh. Aya mah teu nyaho, banyak jujur jelemana. Si Agus teh nih aduh ampun aing ah. Atuh naha abah buru aya tanyakeun deui ka si Agus. Arek urang lagi tanyakeun. Anu bener nya. Make teu bener atuh da urang mah jelema ngulikeun mah moal nguciwakeun ka pagawe moal da sieun pararunung. Apa ampun aing kumaha aya papanggih si Agus tadi teu mayar ka urang ditanyakeun teh di si kakek cenah duit teh oge. Geus urang mah bah geus. Geus pokona mah. Kita yang urang ka si kakek ayeuna. Kasih Agusnya. Kita kasih Agus ayeuna. Tanyakeun. Aya buru ka itu tanyakeun. Bener ya teh nu geus. Heeh, buru tanyakeun, urang mah geus. Tanyakeun ka si Agus lah. Coba we aki-aki teh kan teu urang na ge geus ka si Agus di PHP-keun. Nanyakeun deui ka urang ngalilieur abah mah model. Tanyakeun buru ka itu lah. Duh aing ah, di mana tak kebet si Agus teh ku aing mah petali awas si Agus. Bos. Manjar teh geus ku maneh duit teh urang lagi kasih kakek di maneh duitna. Duit naon ieu teh? Beus kan ka bede ditu. Teuing teu rumasa we. Astagfirullah mah teu bahasa sagala. Teu bener teu bahasa maneh. Hayu na kasih kakek. Hayu. Iya. Awas. Kasih kakek hayu teh nguruskan ayo urang nguruskan di ditu si kakek urang ngariung ayo. Ayo urang teh. Ngararieuh naon? Kan rewah-rewah kitu, mah mantan itu duit ka si Agus. Duit
Kawan si Agus teh kita di mana kene ya duit teh? Duit naon? Duit pegawai di ditu masa jangan sih kene wae bener teh. Ayeuna aya jenisnya jelasnya. Oh, Geus dipapekeun ka si Agus. Tanyakeun ke si Agus. nah atuh sate Agus mah Ya, teh ngaku sate. Ya, geus nya. Ini banget teuing. Pan ku urang kapake rumasa, Tuh. hampura we gitu. Astagfirullahaladzim. Ke nu ding ka urang abah mah. Geus pan ti urang mah cek urang ge. Aing. Oh, hampura we bahnya ku urang kapake gitu. Nah atuh lain titipkeun ka pemecat urang lo Udah, ya, balik ke dahan. Jeung abahna cara panggih gitu. Jadi ku urang teh lila kulila duitnya jadi kapake. Abah ulah nu ding wae ka urang mah kan urang mah da kanu gawe mah teu taun simpati, kanu gawe mah urang mah beres pagawean bayar. Oh, kembali lah cara anak ieu mah uing kembali kajeun kasbon deui kasih kakek. Atuh mana aku nyer kasbon bayar kembali urang. tarik. Urang kita buat pangabutuh lah. Lain, ieu dengekeun abah perluna ayeuna be aya dalia keneh. Oh, itu resiko mah enggak poe kakek, enggak poe resiko mah. Anu banget mendesakna ayeuna atawa isukan tau pageto banget mendesakna. Make pageto mah kaya aya na kene aya mah kuaring dibelikan ka lembeah kakek. Baik, Agus, kemarin kagak kita banding coba 200 ribunya. Kembali digantian heula aku urang pokoknya masih Agus saja dekat ka urang ka mana. Awas si Agus samenteun. Dibere ku si kakek di kaangkeun nya. Oh, kemarin tanggung jawab uing. Tanggung jawab urang sia. langsung dikabakeun. Langsung dikabakeun. Hampura we bah nu ku uing ka kamari ieu ka pakainya. Oh, hampura gitu abah urang ka aya unek-unek ka uing heuh gitu. Oh, sok anu masih bebaskeun. Jangan jika bangsa kitu Moal. urang mah butuh kene, kita butuh kene. Cek tadina. Awas kalau kelakuan gitu deui awas ya. Aya nama kieu we cek urang mah, aya nama kieu we nya. Keun bae duit mah dibayar kurang ka abah 200. Oh, Duit teh. Oh. Pasti meureun abah nu ngadaang ge nya. atuh. Mana boga hutang ka urangnya. Tah kitu. Aya mah geus sesalaman ulah pasya wae era. Bah uing hampuranya. Ulah kitu-kitu deui si Agus. Awas, urang teh sagawe jeung maneh teh sadunungan jeung si kakek. Awas lamun kitu deui. Awas, bae dihampura kene ku Allah. Dihampura. Engke we duit mah urang aya na tong di situ. Uing rek antara bisa diganggu deui. Uing rek balik aya. Ayeuna aya duit mah. Make di imah. Uing ka hampuranya uing balik aya Balik bisi nafsu deui aing ye lah. Ya, urang ge naon urang mah tara taun kanu gawe mah abah teu percaya we ka urang. Aduh kata si Agus ampun aing jadi era kakek aing mana aduh. Nya pas aya teh sesareng ka urang kitu kieu urang mah ngituakeun cuk urang ge. Pakai deui nya ulah dititipkeun ka si Agus. Moal. Lamun sagawe kitu teh kajen teh saurang dibayarna. Moal. Awasnya. Heuh pokona mah kitu. Hampurannya kayaknya ulah ngejalekan maneh. Urang meuli ka ngade-gede kieu nya. Aduh kundap sok teh urang kan. Engke cokotnya duit mah di urang Oh, ayeuna balik ka aja. Teh balik-balik. Ngariweuh teh ampun aing mah eta aki-aki teu baleg dengan kana duit sakitu ge menikah jadi rariweuh nyereng we aki-aki eta mah wakatik eueuh-eueuhna geus kolot teh ngan hayo sareng cik damai heula atuh sareng kitu jeung si Agus deui teh gablek pikiran deui Agus ya deui mantog sia kitu lah geus ku aing dipangkaleunkeun ngan sia kade wah teu gawe di aing nya. Aduh aing jadi era ku si kakek mantog daripada kieu mah mantog aing geus lah. Ih eta aki-aki meni nyerenteng ka aing di kepopolotot munyok kitu ku aing mau dipake da duitna bener ku aing asal mah. Teh tadina teh apanya teh moal panggih. Ah